bencana fitnah di mana-mana tapi leutik keneh bencana alam leutik kumaha jadi loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam aya kitu anu leuwih rujan mata bencana akhlak bencana iman naon piubareunana sok kemana obat dicari negara nepi ka kieu teh kuayana bencana akhlak sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta negara lamun baraleg hirupna lamun bencana kacida teuing tamakan nu mata urang pi engkeun lamun milih teh kudu ka ahlina sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak